Kisah tuladaneun. Baraya dina danget ayeuna simkuring bade midangkeun kisah anu sarae. Mudah-mudahan tiasa janten conto kanggo urang sadayana. Aya dua wanoja, masing-masing nyandak putrana anu masih keneh alit ka hiji tempat. Barang tos dugi di eta tempat, eta barudakna ku maranehna wanoja eta disimpen sina caricing. Ari ibuna jarongjon weh di darama. Keur kitu teu kanyahoan ti mimitina datang hiji ajag. Barang eta ajag nenjo barudak laleutik tea keur arul kutek arulin teu antaparah deui jol ngareweg jeung ngarekeb salah sahiji eta budak nepikeun ka teu katulungan. Ari budak anu hiji deui mah untung masih salamet. Barang ningali kitu dua wanoja kacida nalangsana. Terus salah sahijina nyarita kanu hijina deui. Anu dikerekeb ajag teh nya budak anjeun. Anu saurang ngajawab, "Ih, lain, justru anu dikerekeb ajag mah budak anjeun. Budak abdi mah anu salamet." Antukna duanana patugeng-tugeng, pakekeh-kekeh marebutkeun budak anu masih hirup teh, masing-masing pada ngaku yen eta budak teh anu maranehanana. Akhirna duanana mios nepangan Nabi Daud alaihi salam bade nyuhunkeun keadilan. Saatos Nabi Daud ngadangukeun katerangan ti dua wanoja eta, anjeunna maparin putusan. Kieu cenah putusanana teh, yen budak teh milik si wanoja anu leuwih kolot. Sigana pikeun nyeepkeun kapanasaran, teras we dua wanoja teh nyumpingan Nabi Sulaiman alaihissalam nyaeta putrana Nabi Daud alaihissalam. Parantos dugi ka bumi Nabi Sulaiman, barabat weh nyaritakeun duduk perkarana ka anjeunna. Ku Nabi Sulaiman di Bandungan kalayan apik, kalayan gemet pisan. Saparantos kitu anjeunna nyarios, aranjeun teh hayang menang keadilan. Kieu weh atuh ayeuna mah cik pangyokotkeun peso. Ieu budak ku kaula rek dibelah, rek dibagi dua. Sabelah sewang kop milik aranjeun, cokot kadinya. Barang nguping putusan ti Nabi Sulaiman kitu, yen budak teh rek dibagi dua sina sabelah sewang milik maranehna. Ujug-ujug wanoja anu leuwih ngora ngagoak ceurik siga anu reuwas pisan. Aduh, omat salira ulah midamel hal eta. Mugia Allah maparin rahmat ka salira. Abdi ridho pun anak dipasihkeun ka anjeunna, tibatan kedah dibelah dua mah, saurna bari ceurik balilihan. Ningal kitu mah akhirna Nabi Sulaiman alaihissalam mutuskeun yen eta budak sabenerna budak awewe anu leuwih ngora, lain budak anu awewe nu leuwih kolot. Sabab indung anu sajati moal rek tega ningali anakna aya anu ngaguna sikap. Sakitu
kisah-kisah anu kapihatur mugia ageng manfaatna.